Ban, kan selamatnya. Ayo sarua keresel. Mendingan ngadu jangkrik yuk. Bunga, udah jangkrik mah. Mendingan ngadukeun budak yuk. Hayu, aing keraing sering genah yuk. Gus, orang bagi tugas. Mbak kasih bendot, Evan kasih pohang. Siap. Hai Pan. Yuk Gus. Iya udah bayar kan. Ngalak kelapa mah doang ngeunah ya. Losin lah boga batur ge. Tekan benggeus. Di mana itu tangkurak si pohang? Benang panca bendot. Woi bendot. Woi, naon sih siluman orai? Kadige, aing boga info penting. Ai sia kalunjak leutik-leutik nih tahan aing kadinya. Gus, kadieu. Riset-riset rek naik. Jadi itu tangkurak si pohang. Woi pohang. Dasar kalunjak siapa siluman orai? Aing tadi kapanggi si pohang, cek si pohang ge sia lembek. Iya dah tah tangkurak si pohang ngaranna aing lembek. Cek si pohang ge sia ditantang duel. Bener tuh sia. Bener. Oh, geus ka ditu. Kalunjak sia siluman orai. Naon sia golek nomor hiji? Woi pohang, kadige. Sia ngunjak amat ditahanan kadinya. Sia nu ka dieu. Sia nu ka dieu. Haram jadah eta si golek. Emangna aya naon sia golek? Tadi aing kapanggi si bendot. Saya cek si bendot cemen. Ngalunjak amat teh si bendot. Oh tadi aing kapanggi manehna. Sia diajakan ribut. Nu bener sia golek. Bener aing mah. Awas sia ka ditu tong geus ditu. Yes. Aing bicara nama, aing kudu siap-siap ieu. Poing beakeun si pohang ka huntu-huntuna tah. Somplak huntuna dan nyurkeun ku aing ke dieu. Kumaha tugas siapan? Tugas aing beres, tinggal nungguin perang doang. Tugasnya kos kumaha? Beres. Ayo Gus. Aing kesana mah ti mah ieu. Bisa si bendot teh mah aing do tuhung perabotan. Sancan tempur aing kudu pamanasan heula ieu mah. Kamana dieu nya si bendot? Aing gu baturan dong ieu janda. Pas si pohon, pas yo. Udah sih. Pas yo. Pas yo. Siap orang paes tak boleh siap roka. Iya, paes sih koi. Bel, kuno nih tak nunjukkan tanggal jauh. Masih ada situ aja. Benar-benar iya kudu durki ya sebenarnya. Woi, woi, sia. Nanaonan ieu? Sia, nu nanaonan. Ngagangguan ke latihan bae. Sia etan, kita nunjukkan tanggal jauh. Buka salan teu batur. Sia dong, setelah sampai edan sia dot. Sia moal nyaho. Aing latihan teh ya. Si pohang nantangan aing. Benar-benar teh si pohang kudu dilihat cangkingna dot.
Aja sih ada keluarga gebukan mal yuk. Aing hayu bedot. Bener sih aja. Oh, Boleh. aing geus. Dot. Sia ngomong-ngomong geus kuat yang ngelawan si Pohang. Hari ngebuk biasa be. Gara-gara sia aing tadi latihan. Terjadi. Biasa be. Aing salah latihan di hayu. Ayo Gus. Bener ente tanya omongan si Golek tadi bahwa si Bendot ngajakan ribut ke aing. Cak main ge, ulah pakai otot, pakai otak. Ke. Jadi ki dot latihan ya. Dong metek sen. Obat tikas ya guys geran. Ayo heje 2 tilu. Weh, sia kira-kira jing. Weh hampura lur. Aduh, Abis saya kurang bener eta. Oh, ini. Weh, kabina-bina dot, sia dot, I main smackdown bae. Atau ampura, sia da beta waletoy. Sia eta nendang poceng amat eta. Geus geseng, ku yang latihan yang sia. Geus saya tahan sepongna. Ayo itu lah. Sendal aja. Naon sih poang nangkring bae sia pas manuk beker. Ente, aing cenah ngadeng-ngadengnya aing dek digebugan ke si Bendot. Lah aing ieu lah ya tadi aing ngejemput cewek aing. Oh. Aju kumaha? Tanya cenah dek ngagebugannya ngagebugan aing. Di mana si Bendot na jeung kunaon? Tanya ho Kunaon gebugan bae kunaon? Tanya ho permasalahan mah. Aing cak si Golek cenah ngomong ke aing. Lah si Bendot kemari geluting cai gele. Emang tadina kunaon gitu poang masalahna kunaon? Tanya ho aing ge, tanya ho. Kayak lah sih mah ulah waka ambakan heula ieu dahar jeung minum heula. Kayak lah naon gitu masalah ngomong be sih. Atuh pukun aing tanya ho eta budak, dan si Golek ngomong gitu be ka aing. Dot, di mana ieu tangkrok sepongna? Gua yang gitu nyaho. Ayo tanyakan ke budak. Ayo geus. Woi, siluman orai. Sia nyaho ke sepong di mana? Nyawa mah. Ada si nyote. Tadi yang lihat di situ tuh. Ayo, diajurkeun ku Ayo si sabar sepong. jeung sepongna ayo. Laju aing kudu kumaha ye. Ji atuh kayak heula ieu masalahna naon heula aing ujug-ujugna ladung batur bae. Naon heula emang masalahna? Tanya ho pokona manu nyaho masih Golek doang ye. Ayo coba tanyakeun aja ke si Golek. Ji. Kamana eta budak ngajin si Golek mah eta? Tuh, tangkurak si pohongna tuh. Woi, Wah, Ayo dot, samperin dot. Budakna. Mana? Itu budakna tuh. Aing geus lah gaskeun, kadinyakeun lah. Naon ya naon? Aisyah pohang, geus kuat kitu nantangan aing ribut. Ye, cenah sia nu nantangan aing ribut. J. Gua cak si siluman, sia anu nantangan ribut ke aing. Oh. Kela ieu masalah naon ieu. Tadi tangkrok sepong ngajak ribut ke si Bendot. Geus anu bener si anu ngomong sia masuk dusta puguh. Aing dusta di mana? Bener dadat. Oh, bener. Aing cak si siluman. Wang siapa? Coba ngomong jelaskeun coba tadi. Cenah sia nantangan aing gelut. Aing cak si Golek. Nih. Mayo aing cak si siluman yo. Siluman orai. Coba tanya tau udah kuan tak? Ya Ya. aing kadang sok bohong bae ieu tombol Tamagotchi mah. Kayak geus lah kuari mah nya. Dah kuari mah geus taranyakeun ka budakna langsung. Oh. Oh, geus tanyakeun beta. Udah Udah lah, lah. coba eta. Coba di ceng. Bener teh sia. Tadi Obet, tadi budak manten nantangan. Eta masih imbang. Ngarang. aduh sia leutik kene geus pohara dak sia geus nyebar-nyebarkeun hoak bae. Ditambul ku aing. Waduh, bet kudu diwarahi budak. Ge. Nah, lur, makana nya kuari mah jangan mudah mempercayai berita-berita yang tidak ada sumbernya ataupun hoax-hoax yang mengadu dombakan, ya oke? Jangan mudah percaya. Tetap kreativitas. Denge tak lur. Kadengen teu. Mana janda? Deh. Si aing ngomong.